Kumaha Jago? Ya sini kita suatu mata gering gitu dong ya. Dari gering sama gelut teh. Kira karek ayeuna. Wah, samandaran eleh. Apal kene budak lamun wayang dicekal ku kenca tara meunang. Siapa yang menang? Bieleun. Kalau tadi teh poe apa sih rasanya mau? Poe apa poe puyuh. Abang sok itu ngomong, dia ngomong naon gitu. Nah, ini mah. Alah. Buka Jago, mata kula diagulkeun teh ge. Just from. Paras na makananya din mana-mana. Sama nih tulis nanti. Gawin sa manit. Gawanya buka benar. Hodang. Yuri. Sa manit yung isang sa budak. Nakalingin. Oh itu ulah kenal kejam wae maksakeun maneh atuh. Kumaha jadi kene? Yuri. Ingat. Biasa ngomong. Wow. Itu goblok. Sepuh ulah kurungan lah. Wanita mah ahli agama ulah kurungan, imam ulah. Nah tuh ngaledek. Just from. Udah. Baru bicara apa? Lamun juragan gelut cimit deui ngarai. Panjirapan mengharapkan Raden Jaya. Tingali ke dasar rupa oke sudah huntu diulahkan dong. Tuh, saya bejana eleh di bawah oke. Bangkok atuh. Berbaca. Kadangnya karena kurung ge. Jelas pelan Jeung aing Raden aya nya. bukti kali Saya mendengar saya di tenaga. Giling. Ya anu gede hoak mah. Nya saya ke diancam. Untuk diheulakeun mah. Benar pulang Ya. Di mana dah? Tadi payun bulan payun. Wong lian kasoran tapi Citra Yuda cenah bejana ereh urus gelut ragap. Ieu, kitu ai gelut. Bos heula ya maju. Sakarupa ke rumah jeung lilingeran atuh. Ayo wawan maju. Sok. Pokona ulah eleset. Ulah. Usik seeutik gerakan roba. Gitu. Sanaya bejana Citra Yuda eleh urusan gelut sakarupa ieu teh nya. Usik seeutik gerakan roba. Naon oge lu kan ngomong mah tuh, sok ae maju. Ati yo tuh. Maju, hebat. Iya, maju. Percaya teman Sot. Dia urut lamu sina ojeng. Ya mau kamu kena ojek baru. Maju. Ampun. Dah. Loh, teknik awas. Kuring asli.
Molotot sia. Untuk liur. Liur kan teh morongos. Deuk diteruskeun. Atuh sia. Assalamualaikum. Siapa gitu? Allahu akbar. Kumaha cenah bejana? Kabur kula. Kabur. Hutan. Biasa mah. Kadia paraden. Kadia heula kadia. Budak orang mah udah punungan. Kadia paraden. Naon rupa ge kudu make jeung lilingeran lamun huntu diheulakeun. Karaos. Ayo gelut kudu make lilingeran. Huntu diheulakeun mah. Tiap dicekap dikencak. Kadia paraden. Just males. Sagara rupa lamun huntu diheulakeun teu beres. Mohon eta. Pokon jelema malah kendor rasa ngagemol. Dina laras kula asa make mol we soal. Najan gancang ai pincang. Bincang. Tukang bereskeun mah tiba heula nu kieu kene we. Kadinya kene we. Wah, nu cara rawong kitu mah pangkat babari naik. Dina laras atuh. Gaji babari naik kumaha aing mah geus 6 tahun pangkat kopral kene he. Tingalikeun. Gador gasa. Yang mau kita dari kasatu abo. Aya bahan. Yang aing goblok. Badak aing. Berjauh. Iya jago deh. Ayang gulengan kenca lengan katu. Mana bayogi bisa. Daya lengan kenca mun di Beredeli anjing deh. Para sagoblok. Ya renyem. Asa diusapan dulu gelis anjing. Doi maju satu sono mari berada rasanya wae
Iya jago deh. Sok jeung aing
Gatot Kaca sampai ke Perwadi. Ieu gara-gara luar biasa. Hatuh, namun jadi mereka lantaran. Cing adili kesana. Di mana-mana ieu kariwara. Parman negara, parman kalian. Angin. Angin. Kariwara. Ya tenang. Daun. Atur jiwas angin. Si Gatot Kaca ngawur-ngawur potongan-potongan pas picis kumaningsi. Pabalatak. Dipermanakeun ku Aswatama. Sakitu lamah rambutna Gatot Aswatama ditondok. Usaha. Usi Gatot Kaca kan. Cawi jelema waras hidup. Edan siap. Minta supaya dihukum pati siap kasar. Disuri lagi tidak. Ia partos ngahina kaangir ku anjeun tepi dengan salira teh dipunyung-dipuja di dama-dama mantri isin budak kera. Kolot tes teh bener tinggal yun. Nah ayo gitu. Hai parman negara kemana? Eta keamanan kemana di 17 saja aja. Parman negara. Nah kumaha ini? Kumaha ini kamaran teh? Nah kamana wae teh keamanan teh. Pipi ka jujuk direleples. Hah? Daya. Kamana wae? Ya popo si Gatot Kaca nya punya pada mau pipi ka dianjak hidup. Jalolo. Rumah selalu. Ayo tenang jadi mereka lantaran. Jaga pisara ya dah, ya kau terunjuk bomo. Bawa Jaya Rata, bawa Gatot Kaca. Kau bakal diperiksa. Namun jadi salah. Iya. Paehan siapa dah? Dari do lamun teu dipaehan jeung Kaca. Ieu keamanan teh dikasih leuweun ieu mah. Bawa kali. Bawa masuk. Tapi kaki dina kamana wae. Allah. Tunggu balitung dina persidangan. Kaulah saksi mati tinggal kasar. Saksi naon? Jam 11.30 aja nyeritakeun tadi minakeun gotongan-gotongan ka Kapura luar. Saha? Anjeun, Di mana? anakun harum udah hidul. Nyaho teh. Asok ieu naon? Ayo diparentah ngawur-ngawur gotongan-gotongan saha dipitakeun ka Gasa. Teu, Ulah teuing. asok ieu naon? Ada. Ai kasur rambut dari kamu teh mau apa itu Milano teh. Nah, eta. Sepi-sepi samsu. Garbi. Ieu mau benang kasawo, nasina pemerintahan di Astina. Hukum dijual belikan, tungtungna pemerintah teu diajen lantaran hukum dijual belikan bisa dijual karena 5.000 1.000. Urang dieu mah ketat tina hukum. Wayahna anjeun bakal diadili hiji pakatua nu nyieun kita. Senang karena goreng dia goreng buntut. Tuh sih, mau goreng sama terus sih kan sudah. Nah, kurang dia masuk di hatina. Wah, iya. Pinantian Paman negara ngangkem aji kidang kencana
patakipun sajaman ditabak rebah sapisan ben asti Jayarata dipun duduk mangkarah pengkan saharita Yodoi oh sorry ada orangnya berjiga udah kayak gesnya kaributan di nomor batur di nakumaha deh molotot kakaulawa ya tuh bisa lima ada orang kaulah dituduh kawat-kawat gotongan-gotongan usaha ulah asina tadi gotongan-gotongan ya ulah lu mengatingali pabaratak mas bisa menzikin dan dimantan bisa ini catatan lainnya enak burung kelihatan sidang Mahakresna Eta pulang lah. jahanam sia Aduh. si neraka si turunan malampir sia Ya genah sama. incu menini pae juri Bisa jadi sama bulan. cing ieu keamanan kumaha teh dek jangan pae jam 11.30 anjeun dina ngawur-ngawur mas mengko kana ngawur-ngawur tebar pare Eta pulang. ketika saya kudu digusur di tenggelan pengkokeun kana tenggelan kasur Cesa ceuk maneh bae hana sidang ulah sok jeunan kitu ngomong wae Ya. ini Dok, sok. ini Ini. Dok. Lingkung kita jong dulu. ini Dok. ini Dok. Pura we bejiga dan ya. Ya aduh. Ya. Ya. Dok. Oh, itu. Dok. Dan ngebaso heula. Om. Nah. Langsung toh. Kurang aja. Mang terido lamun sikal gasa teu dipaehan. Mangga tingali emas picis inten jumanten lain pangaji saperak dua perak. Edan ceuk mawe. Saban-saban di lemur batur ngacokeun ka penjahat. Terido lamun teu dihukum gantung. Cobi tingali ditanya ku Aswatama kalaka nonyok Aswatama murag huntuna tilu. Pat Margara, bawa ka dia saret. Sok bawa ka dia. Sok. Coba. Tapi kagara reuneuk ieu. Balean dengan sama sana janji langsung Jahanam. Yuk. Ramanan barang lagi.
utami di parios bae terido lamun segala kasatri hukum gantung nyuhunkeun supados dihukuman nu sadina naon hukuman anak iwati hukum pati kasih kunyuk teu ngajen teu hormat Iya. salira teh batara nu didama-dama salira teh batara nu dihormat nah ieu kudu kitu alah tenang paman tenang paehan geusna terido lamun teu dipaehan mah sabaraha pangajina teh miliaran itu Oh jelas satu bulan. sidik kedah ku bukti waspada kedah ku nyata hapunten kaula mah waragasik ngahukuman tanpa pemeriksaan Nah gini gitu takulan. nah maka jeung dipariksa deui teu kada dipariksa deui tapak itulah cak tingali memang hukum nantukeun bisa na dihukuman dumasar kana sidik bukti dina salahna katentuan anu pasti hiji pangakuan dua saksi tilu bukti kakuatan ku lacak sareng rarakan lacakna itu tibager wae di mana-mana nyieun kariweuhan leres Gitu baik. tapi teu tiasa kitu bae ieu nagara teh hukum adil teu gampil ngahukuman tapi kedah ngalangkungan pemeriksaan Raka Prabu sareng kasepuhan oge para Kurawa ieu tamu sadaya Gatot Kaca oge semah kaula pribumi anu hak pikeun mariksa salah ceuk salahna bener ceuk benerna da ieu teh saksi teh seueur ieu loba saksi teu tiasa kitu bae tapi lamun pangakuan teh acan aya bade kumaha kaula ngahukumanana nya kitu sae atuh kitu sae kade ulah pimplan di awas keamanan ieu Kade bulan. coba pariksa kaula hiji raja anu ngabogaan wewenang kala seperti di persidangan bae di pengadilan iya cocok panuhun dina waktosna pamariksaan ulah aya nu sasaurang hingga teu ditaros ku kaula iya saya anu langkung Cipayung bakal diparios Rayi Jaya Rata tamu di pihak Kurawa iya sidang bakal dikawitan punten kapihatur Karayi Jaya Rata tamu ti astina supados majeng kapayun bakal diparios ku kaula No. baru ji kapayun kapayun sok tenang aya emang tenang Jelas bulan aya sepuh mah tong tak leumpeur lah. pangapunten sok salik yuk pikeun nantukeun bener salah na ieu tuduhan nya sareng lainna wayahna salira bakal diparios pihak lawan terus tenang ya tong adeg-deg ya tenang ya Ulang geumpeur ulah. supados dijawab anu sakarabasna cek berem cek hideung ieu demi keadilan sareng kabijaksanaan terus naon sabab salira okol pegaran pati sareng Gatot Kaca Iya. akang rewas dina sajero ngobrol cing harawak di luar barang breh katinggal di jero salira nuju okol pegaran pati sareng Gatot Kaca naon kasalahan Gatot Kaca Gini, naon jawab nger jawab naon perbuatan teman. diawit ngawur-ngawur we jawab pok kaula nampi laporan di petugas ngakebek sateker kebek yen Gatot Kaca neungelan para Kurawa nu langkung Cipayun Aswatama
Asyota mah ngajurah roh nak kamalir cek mau ge. Eta kula. Sidik eta teh asyota mah teh karek kudang gering ge teh. Nya. Cek mau ge. Tuni nya. Coba jawab. Naon alasan dugi ka salira oko begaran pati sareng kasa? Waenan lampi laporan Gatot Kaca ngawur-ngawur gotongan-gotongan. Di petugas. Lajeng kaula ngadatangan Gatot Kaca. Sidik bukti waspada kunyata kantos rayi nempo kana tapak atawa kana bukti yen Mas Picis kumerincing babacak diaur-aur Kantos. anda namanya diuni ngaku anjeuna Tuh geuning 3 kilo babacak atuh Alah, lapor ka madu. Barang ditinggal Mas Picis kumarincing inten jumanten pabalatak babasak. keterangan Dina waktu si Gatot Kaca dek asup ka kamar pertamuan politik ulun. Si Gatot Kaca najong gotongan-gotongan lajeng turubna disasaak. duit kala aja cek mang oge kepunten mang tadi kaula nyarita ulah sasauran lamun teu ditanya aku kaula Cicing ya kaki teh ngeroih wae ada rara tuh cuma ngomong teh wong lah Nya. damang ge fungsi jadi jaksa hari teh Eta kula na. menang 3 bulan kan kaburu bisu lah hari teh Meureun atuh. saparatus rajin nempo babacak gotongan-gotongan kumaha lajeng kaula ngadungkapan Gatot Kaca. kumaha didatangan ku hidup aku salira Gatot Kaca Ditaros ku kaula Raden naon masalahna hidup tepi ka tega ngawur-ngawur babawaan tiasina. kumaha jawaban Gatot Kaca Gatot Kaca tibatan ngajawab karakan ngirimkeun panonyok ka kaula. Tuh geuning kitu. Kaula ngalalepkeun awak ka handap. Tapi nyampek suku Gatot Kaca najong gaduh kaula. Kaula nangkarak bengkak. Sadumuhun ngadua kali kayak kasep sabar. Gua minta keterangan naon alasan hidup ngawur-ngawur gotongan-gotongan jebrod lampiling ka kaula. Uloh. asyata mah huntuna 2 coplok cek mau ge Cicing. lagi di rumah sakit kene sakucarana soek Paul. kumaha salira saparentosna kadua kali narima serangan ti Gatot Kaca Ya kaula teh dihina-hina ting mah tudak kolot. Dibales sepanajong derwe okol begal bati. jadi yakin Gatot Kaca ngawur-ngawur Leres. Edan. jelema reugeut jiraga Nya. keur porenges teh rinat garong aja Sarawono lah tah. tos cekap sakitu mungkur Bulur. tos da teu pira cek mau ge Tuh geuning. saling supaya Gatot Kaca pindah hareup Bila jahat. pindah garong Om, soknya. jodoh bae Loh. Pangapunten. Yo kuning. Jahat. tos Raka Prabu teh aya hak ngahukuman nu kawasa kaula nu mariksa Yo. kade malik Itu balik. rada dongkol yang calogong gitu Ya. geuleuh aing Inculuk. tetua teh dosa sota mader di bongohan si kunyuk Khawatir. kumarina jelema mah Nya. Tenang kasep tenang. Gatot Kaca bakal dipariksa ku kaula Nabi. sadia Gatot Kaca dipariksa kuwa Saya bi. minta dijawab nu sabener-benerna Rok. cek beureum cek hideung sok tong loba prin-plan Tong. Gatot Kaca dituduh ngawur-ngawur gotongan-gotongan ku urang Kurawa Mas Picis kumarincing inten jumanten narima apa teu Gatot Kaca dituduh ngawur-ngawur gotongan-gotongan Cobi ulah. Henteu. Daon. Jawab di mana? coba eta menicap nyebut henteu Mohon kulan si bangsa sia Hey. cing benar maka jeung henteu nanti menicap kirim-kirim alah
dasar penjahat. Ya, kulan Sakali deui Gatot Kaca narima dituduh ngawur-ngawur gotongan-gotongan. Henteu. Henteu. Sangeusna Gatot Kaca dituduh kitu, kumaha kejadian? Kaula teh bujeng-bujeng seuk ngawur-ngawur. Nyabak ge henteu ngan ukur ninggal. Yakin aya gotongan-gotongan di jajalaneun? 2 gotongan katinggal. Sangeusna Gatot Kaca nempo eta gotongan terus ke mana? Ka kamar tamu paliti kulon. Naon kejadian? Ngararet ka tukang gotongan-gotongan tos babaca. Lajeng kaula lebet. Barang nuju aya di lebet jalmi cing carorowok. Yen kaula dituduh ngawut-ngawut gotongan-gotongan. Kumaha geus Gatot Kaca keur aya di jero? Datang paman Aswatama, Dumarsa, Citrayuda, Citrasoma. Goloh. Ya. Sareng eyang guru. Ya, ai mangma mermanakeun kayaknya teh nya yo poloto teh ka mang. Tos. Ulah sasauran mun teu ditaros ku kaula. Aya ahmud dan hilap punten hilap. Cici ngarowi wae agi dia. Dek naon Aswatama datang ke tempat hidup. Kaula ditodong kedah ngangkeng ngawut-ngawut gotongan-gotongan. Di aku apa henteu eta tuduhan? Ditolak. Kumaha sangeusna Gatot Kaca nolakkan eta tuduhan? Lajeng kaula digusur keluar. Kusaha? Ku Aswatama. Kaula ditenggelan ku Aswatama. Yo. Ya kaula bela diri. Lajeng dikoroyok ku para Kurawa. Coba. Geus lain-lain pengakuanna teh. Heuh, dasar bangsat. Ada mau benar ngakuna lamun teu dihajar heula mah. Hanya kalau Aswatama geuring. Acan direce. Ngarowi wae. Cici. Coba enggar bibirna ta. Karena ada launan ngomong Uli launa. Sakali deui Gatot Kaca narima kana tuduhan-tuduhan. Henteu. Henteu ku henteuna nya ceuk nyana Gatot Kaca saha nu bisa dituduh saksi? Aya. Aya saksina? Aya. Saha? Keamanan. Keamanan nu mana? Nu Manyo. keamanan nu mana? Jahat. Jahanam sia. Keamanan mana? Paman Padma Negara. Tuh. Jelema HS. Keamanan sare, keamanan dah. Bisa ditunjuk ku anjeun jadi saksi. Biasa. Bisa diperiksa. Biasa. Benar. Leres. Mundur. Sok mundur. Mundur. Sok. Adio. Aduh ini ai. Setan sia. Oh. Hanya kalah Aswatama gering. Jangan dulu. Mun sager di Suriwa juga. Aya bahan.